Babad Panjalu. Zaman baheula di daerah Panjalu aya hiji kerajaan anu diparentah ku Prabu Borosngora. Sang Prabu kagungan dua putra, nyaeta Raden Arya Kemuning sareng Raden Arya Kencana. Lalakon eta dua putra raja teh beda pisan. Lanceukna nyaeta Raden Arya Kemuning sifatna rada barangsan jeung ngadul digawe, sedengkeun adina nyaeta Raden Arya Kencana estening jeung resep tatani. Di hiji poe aya paguneman antara Raden Arya Kemuning sareng Raden Arya Kencana. Wah kunana Rama Prabu nyieun waduk lengkong teh ngacapek-capek kudu ngabendung, padahal mah antep we teu aya waduk di urang mah teu burung beunghar ieu. Ih ari Kakang, waduk lengkong teh gede pisan mangpaatna. Rakyat Panjalu bisa nyawah teu kakurangan cai, pepelakna jadi salubur, sasato lalintuh, lauk oge meuli ceuyah. Rakyat oge katempo baru ngaheun pisan. Cek Arya Kencana teh. Deuh, da ari akang mah teu hayang jadi patani, da akang mah hayang jadi raja. Mun geus pupus Rama Prabu teh, meureun akang nu jadi geganti teh. Arya Kemuning nyerengah semu anu ngadul. Leres ari kitu mah, tapi ari raja oge kudu dijambang ku rakyat Kakang. Mun rakyatna ngedul tur pakaianna gaplah, atuh bakal sangsara. Mun geus sangsara, pinasti raja oge kabawa malarat. Saha nu salah? Nya raja, da boongan teu bisa mingpin rakyatna. Balar Arya Kencana. Geus gandeng, tok sok mapatah ari kalanceuk teh, pamali. Cek Arya Kemuning muncereung keheul. Sabaraha taun ti harita, Prabu Borosngora masrahkeun karajaan ka putrana anu cikal, nyaeta Raden Arya Kemuning. Ti harita anu jadi dalem Panjalu teh nyaeta Raden Arya Kemuning. Nah, ari Prabu Borosngora jeung Raden Arya Kencana mah arindit kajampang rek niiskeun diri. Disampak di daleman ku Arya Kemuning, rakyat Panjalu jadi malarat kusabab sakabeh hasil tatanem jeung pakaya rakyat teh dirampas ku Raden Arya Kemuning. Lantaran geus sadaya seep, tungtungna Kemuning aya maksud rek ngabedahkeun waduk lengkong. Tapi samemehna rek ngabejan heula ka Prabu Borosngora di Jampang. Nah, manehna nitah indit ka pangawalna suruh ngabejaan Sang Prabu. Saenggeus dibejaan, tapi Sang Prabu teh teu tiasa datang ka Panjalu, tapi ngirimkeun wakilna nyaeta Raden Arya Kencana. Gancang carita, Raden Arya Kencana teh geus nepi ka Panjalu. Rangjol kacida ngajenghokkeun ninggal situ lengkong geus saat koredas, teu aya cai saeutik-eutik acan. Budigdag wae Raden Arya Kencana teh nafsu, awakna ngagidir, panonna buringas. Hei Kakang, Kakang teu ngabejaan ka Rama Prabu, sok sanajan anjeunna teu sumping, tapi aya kaula wakilna. Naha Kakang geus wani-wani ngabedah situ lengkong tanpa izin ti kaula? Cek Raden Arya Kencana. Kaula moal ngajenan ka Andika, kusabab Andika mah adik kaula lain Rama Prabu. Cek Raden Arya Kemuning. Bakatku keheul, Raden Arya Kencana teh ngarontak Raden Arya Kemuning. Antukna darbae galungan campu pisan. Balat-balatna oge sarua pada tarung ragot pisan. Waktu eta, pasukan Jampang jeung Panjalu perang-perang ragut anu ngabalangkarkeun loba korban. Akibat reana anu tatu jeung palatera. Loba pisan ngaluarkeun getih, ibarat cai anu lencang di hiji ranea anu katelah ranca beureum nyaeta tempat nu pinuh ku getih anu ngalir tina korban perang. Pamastunganana nyaeta perang tanding anu jejanten antara dua putra Prabu Borosngora,
Duanana sarua papadaluhung ku ilmu kasakten. Kajadian eta disaksikan ku sakabere hayat Panjalu jeung rombongan ti Jampang. Kaayaan ieu ngajadikeun Ki Buni Sakti angkat ka Jampang pikeun ngalaporkeun kaayaan jeung kajadian eta ka Prabu Barasngora. Kalayan saujratna nyaritakeun kaayaan nu di dinding kelir. Prabu Barasngora teras ngutus Raden Kampujaya pikeun nyisai eta peperangan. Raden Kampujaya jeung Ki Buni Sakti tuluy indit ka Panjalu kalayan tugas pikeun nyandak kamulih ka Jampang. Saha wae anu eleh sareng anu meunang supaya nganjrek janten Raja Panjalu. Sasumpingna di Panjalu, Raden Kampujaya teras ngalaksanakeun anu ditugaskeun ku Prabu Barasngora tea. Ayeuna malutuh asal muasal eta perang. Kajaba ti eta Raden Kampujaya nyalikeun Raden Arya Kencana sareng Raden Arya Kamuning ngajantenkeun alasan sareng kajelasan nu jujur kalayan tinu Karasati Abu. Ti pasamuan ieu nyimpulkeun yen dua pangeran sadar yen lampahna leupat. Aranjeunna nunjukkeun kalakuan anu teu hade jeung ngaku yen manehna di kawasan ku amarah. Pangutusanana Raden Kampujaya parantos tiasa nyanda kaputusan sakumaha anu ditugaskeun ku Prabu Barasngora. Dumasar kana perang parentah eta pamutusanana Raden Arya Kencana anu saterusna ditetapkeun salaku Bupati Panjalu. Ari Raden Arya Kamuning geus dicanda ka Jampang. Hal ieu kusabab dina peperangan pasukan Raden Arya Kamuning anu paling seueur nandang tapu jeung kubur numpahan paku. Raden Arya Kencana saterusna resmi mangku salaku raja di nagara Panjalu.